Iya ya, menurut info update nak. Sampurasun tepang deui sareng CS channel Sadur. Semoga dulu sehat jasmani dan rohani. Atana pising dipanjangkeun yuswana. Rohilap hampangkeun panangan. Kanggo pencet tombol subscribe sareng loncengna. Hatur nuhun dan terima kasih. Salam baraya, salam lalajo. Ting, kiranya urang hirup rek boga ka Bogor. Kalau kami kira ka Bogor, gampang lalaki mah. Emang kunaon? Tapi kan hirup kok kieu-kieu terusnya. Sabar, kege aya lalaki mah pokona mah kudu teh iting heula nu kawin. Nah, teh iting. Itu mah teh bisa leutik keneh. Kumaha ge ulah ngalangkah nu eceuna. Kudu iting heula. Kumaha mun kami heula nya. Teung. Ngomong-ngomong emak teh tadi keur nyeuseum. Ayo balik. Emak tadi nyeuseum. Teuing kumaha teu we ngamuk. Keun keke ayo balik gantawang keke datang ka dieu diobrolkeun deui. Bah, itu geuning budak teh tuh. Kabina-bina teh karunyaan ka kolot ka aingnya. Eta budak kabina-bina teh nya sia ka kolot. Bah, itu geuning budak teh tuh. Wah, geus sia kabina-bina teh. Ayo balik, sok pundung tiba ngobrol gitu doang oke. Ayo balik. Teuing lah tiba seuseut. Kege mah ge geus kumaha doang. Ayo balik ih. Mu awal gaban. Kada gua nikah tawang emak. Teh kege aya mak. Tadi di. Kabina-bina siapa? Sasapu sing bener, kedeng deges sia baru gak salaki pan. Kira pergi tuan wae kudu bisa bebenah pan sia teh. Ai diomongan ku kolot teh meni kabina-bina ai sia. Itu sahanya. Menikah seroki itu eta budak aing mah. Ngejedog di dinya. Nang tunga di dinya itu sahanya. Waduh.
aswat ieu cara nama kolot na eta. Waduh, wacana anaknya ulin kadinya. Aduh, mah enak ieu mah. Kadi beula. Budak, mare ka kebunnya, rek kuring ngorek. Sia balik mah kudu geus beres tah, awas, marek mangkat. Assalamualaikum. Memang cantik, oh cantik, sangat memikat hati. Bila dia sedang berjalan, nampak asik sekali. Wah, cepet jamaya aya parawan dua ya karak balik di Arab. Eta orang iya cenah ge, orang RT 2. Ngancek beja deui geuning cenah. Eta saingana si Mat Ahmad. Kecil. Tibang tunggul cau aing geus lila aing ya karatan ya. Sugan we aing ieu ya. Mal eleh aing saing tibang si Mat Ahmad mah eta tunggul cau ku aing. Aing geus keren kieu mah siap lah begaskeun pokona mah ye. Jangan pamajikan deui ayeuna mah aman aing pamajikan keur di Arab. Gaskeun siap. Aing mal eleh saing tibang si Mat Ahmad juga tunggul cau. Aing geus keren kieu mah aing pang keren aing sajagat raya ieu. Piraku aing kudu eleh ku si Mat Ahmad juga tunggul cau. Pokona mah parawan kos kitu mah jigana ka urang ye. Nempel pokona mah kos permen karet. Amis seger bumbu majikan can balik ieu ka Indonesia. Mending aing ngalancong heula ka ditu. Gaskeun ayeuna berangkat. Iya geningan di mana ya? Iya ya menurut info update nak belah dia cenah ge yo update. Iya ya imahna teh. Naon itu ya cucung enggak wae. Iya bener ya imahna ya. Ku aing teangkeun aing ayeuna ye. Ku aing teangkeun. Ciplin amatnya ieu. Kamarana kitunya. Lain waktu meureun. Malam Jumat Kliwon penting teh. Wah, engke aing ngalancong malam Minggu atuh ke head on. Aing sedang dan keren-keren kieu aing. Aduh, ieu mah. Kayak kadiding ke